Jadi kieu kelakuan mana itu kangen orang teh? Wah, bubar dia sia. Jadi kitunya kelakuan di tukangan orang tehnya. Keur teh urang ditipu ku kieu net. Ayeuna balik ka imah kieu papanggih paju pabalatak geus naon wae mana jeung lalaki tadi geus wik-wik atawa kumaha. Geus lah ti mulai ayeuna mah cerai anjing langsung ku aing ditalak 3 tah ayeuna keneh. Aing mek balik lah ayeuna mah. Rudak. Aduh. Anjing teh, tangkura kalap keur teh. Pusing aing teh, ku aing tajong deh. Woi, punten-punten ngelewat ya tuh, woi. Naon tuh goblok? Tepi jalan umum. Emang ieu jalan nu maneh? Nah sia nang terengnya. Naon maneh jiga nu ngajakan ribut eta ngomong? Nah sia ngegasnya. Cia, Tan, sikat. Nah sia ka aing. Kan sia teh anak buah aing. Oh, siap bos. Yuk. Ma, aing dilawat keduaan, ma. Ieu kumaha ku aing siksa duanana? Jadi seodoh itu mah. Beres mah. Domana ku aing beunang. Beres mah. Nah maneh di dieu? Doi, ampura euy. Ieu emang dieu kali itu. Ayo. Cantik. Tah, Kang Doi. Ieu kenalkeun ku abi anu nyepeng pasar. Tah we ieu anak buahna. Be. Anu polontongnya anu nome ngagemugan ka aing. Hamuranya. Itu kan jadi cangkeng. Ai sugan teh da teu warau. Lah dihampura ayeuna mah anu sekali-kali dideulekeun ku aing tah. Beres saroja ku aing. Lain kali mah tuh ngelewat di punten-punten atunya. Udah urangna kekayaan pusing kayak teden hampura. Pura pugu urang ieu tadi. Anak buah. Bedue, mana biaya kama doi ngelewat ke dia? Urang teh kieu nya kabur di imah tapi urang teu puguh tujuan geuningan duka erek ka mana ieu teh. Ari maneh sabenerna maneh kunaon jadi linglung kieu? Yo jadi kieu. Urang teh geus lila ngabangun rumah tangga. Terus urang teh merantau keluar kota diajakan ku si Kang Adang. Ari pas di luar kota teh urang teh katipu. Kadon ngomong teu parugu kali itu ka dieu. Ari digawe henteu. Tah geus kitu teh urang teh langsung we balik ka imah ka dieu ka lembur. Ari pas geus balik urang teh ek asup ka imah, ari pantong geus maruka. Sing horeng teh di jero imah teh aya pamajikan aing jeung lalaki sejen. Aing aduh asa kumahanya didinya aing teh hayang nenggeulan tapi teu bisa geuningan da urang nyaah keur jadi pamajikan. Tapi ari geus kitu mah geus we aing teh kabur kitu. Da soalna geus teu bisa dipercaya ari kitu mah. Tah carita teh kitu. Duh asa sedih doi euy. Geus we ayeuna mah urang nginum heula. Kayak geus nginum wong teang jelmana. Geus lah udah lah ya nama ieu. Ya. Tah tapi hiji deui ieu teh. Mana yang mana warna udut ku hiji. Masalah Masa ayeuna mah nginum lah. Udah belum geus parah ieu geus tiluan we ayeuna mah. Ayo tuh. Angkon keur pusing deh ka ieu di pamajikan. Pak, punten menawi terang jalmi ieu. Oh, duka teh terang, cobi tuh kepali ditu. Oh, mun atuh punten ah Mau ganggu. mangga teh. Mang, punten menawi terang ka jalmi ieu. Oh, duka teh terang cobean kapali ditu teh. Oh, muhun mangga. Ya, mangga. Juga si Kang Odoy. Kang Odoy. Kang Odoy. Salah nih. Iya
istri akang ih. Akang mangis teu boga pamajikan. Jor kali itu ngajangkor. Akang hampura ih. Wah, hampura-hampura. Jor ngajangkor kali itu. Ya atuh ada koyong akang kitu mah. Jor itu loh. Tuman teuing. Jadi hati pokoknya mah. Nah, Neng. Ya udah saya lebatnya. Prek. Banyak. Yuk. Kunaon atuh Neng anu salasna teh? Jadi kieu Kang. Neng teh tadi bebelaan melarian si Kang Udoy. Dugi ka pendakna. Tapi kalah ngusir kan Neng teh. Jadi hati dah tuh Neng teh. Tos Neng, sabar. Tos tong dipanggil dia lagi kitu mah tuman Ya mohon moal Kang, mau dipendakan deui. Ya terus saya lagi tuh Neng. Mohon Kang. Kumaha atuh terkawis anu janji akang teh mau ninggalkeun bakal tanggung jawab ka Neng. Ya pasti tanggung jawab akang mah. Jadi ayeuna biar lain. Mana teh hayu. Neng, ini kali deh ya. Bade naon Kang? Wah Kang, dari tika. Amun mana atuh Kang? Yuk. Prek, isuk mun aya we nu bieu ka dieu pinjekeun urang eueuh. Pinjekeun ka mana we nya? Gampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Kang Amona? Nyarosna di lebat we. Jantan kieu kamari teh beuteung kamaratan ku Kang Amon. Prek, isuk mun aya we nu bieu ka dieu pinjekeun urang eueuh. Pinjekeun ka mana we nya? Gampang. Jantan kitu nih. Semua laki-laki itu sama.